Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaaba ilmika wansyur alaina khuzana ma'rifataka. Alhamdulillah ini ya urang ngerasain ausan kitab Safinatun Najah anu disertai ku penjelasan di tim Pondok Pesantren Miftahul Huda Mangunjaya. Urang teraskeunnya faslun fi alamatil bulug. Alamatul bulug ari cirina balik salasun eta aya ilu. Kahiji tamamu khomsa asyrota sanatan fidzakari wal unsa. Sampurna umur 15 tahun pikeun lalaki jeung awewe. Anu kadua wal ihtilamu kal unsa ditisni sinin. Ngimpi jima timimiti 8 tahun pikeun lalaki jeung awewe. Anu katilu wal haidu fil unsa litisni sinin. Head timimiti 8 tahun pikeun awewe ungkul. Tah ngitung taunna teh taun hijriahna. Kemudian faslun syurutu idza'il hajari fil istinja. Syurutu idza'il hajari sama niatun. Ari syarat susuci ku batu eta aya 8. Kahiji ayyakuna bisalasati ahjarin. Batuna kudu 3 tawahiji batilu juruna. Nu kadua wa an yunkiyal mahalla kudu bisa ngabersihkeun tempatna, tegesna tempat anu rek disucikeunana. Katilu wa alla yajifan najasu ulah waka garing najisna. Nu kaopat wala yantakila ulah pindah-pindah tempat najisna. Maksudna teh hiji batu 3 juru atau 3 batu teh dipake ngumbah titit jeung ngumbah bujur tempat piih jeung tempat misalnya teh bisa pindah-pindah. Anu kalima walayat ro'a alai akhor ulah waka datang najis sejen karena najis nuti heula. Maksudnya ditungguan nepi ka bener-bener beres. Anu kagenep wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu ulah ngaliwatan najisna karena bobokong jeung hasapahna jalma bujur tempat kaluarna titit tempat kaluarna cikiih misalna cipipisna nyiprat kana suku urang eta teu bisa ku batu. Terus anu katujuh wala yusibahu maun ulah kakeunaan cai najisna. Terus nu kadalapan wa antakunal ahjaru qahiratan batuna kudu suci. Faslun furudul wudu'i. Furudul wudu'i sittatun.
Ari parduna wudu eta aya genep. Kahiji niat dina hate nawaitu rof al hadatsil asgori fardhan lillahi ta'ala. Nawaitu kuring niat rof al hadasi ngaleungitkeun hadas al asgori anu leutik fardhan lillahi ta'ala, kawajiban ti Allah Ta'ala atau kawajiban pikeun ngadeuheus ka Allah Ta'ala. Anu kadua goslul wajhi ngumbah rarai ti luhureun nepi ka jajadi rambut. Ti luhureun teh nepi ka jajadi rambut, ti handapeun nepi ka tungtung dado, ti gigir nepi ka pepentil ceuli. Jadi disebut muka orang ti mimiti tempat tumbuhna rambut nepi ka ujung dagu nepi ka sisina eta pentil ceuli nya kuninganya pentil ceuli tadi ngomong dicabak teh aya tah pentil ceuli kitu. Anu katilu goslul yaini ma'al mirfaqaini ngumbah panangan dua sarta sikuna duanana. Anu kaopat mashu syai'im minar ra'si ngusap saeutik tina sirah asal karasa tiis tina kulit jajadina rambut palebah mana bae. Kata ngusap rambut teh cukup saeutik asal karasa tiis rek di dieu meunang, rek di belah dieu meunang, arek di dieu meunang. Nu penting mah saeutik tapi karasa tiis karena kulit tempat tumbuhna rambut teh. Jadi pami nganggo kopiah misalnya rek kudu tinggal dikitukeun tah. Tah kitu teh kudu dibuka. Tinggal dikit tah kitu. Cekap tos nyukupan kana fardu. Anu kalima goslur rijlaini ma'al ka'bain ngumbah suku dua nepi ka mumuncangan suku duanana. Anu kagenep tartib teraskeun faslun fin niyati wa tartibi. An niat ari ngaran niat nyaeta qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi ngamaksud hiji perkara kalawan prak migawena, lamun henteu prak migawena ngaranna azam lain niat. Abdi bade ngamaksud wudu tapi teu prak jeung wuduna eta mah namina bisa kehendak irodah, bisa khotir eta mangan saukur bayangan, bisa oge azam tekad berat can prak. Wa mahalluha ari tempatna niat eta hate, ari ngucapkeunana kana niat eta hukumna sunat. Ari waktuna niat dina wudu eta timimi umbah juz tina rarai, tegesna mimiti antelna cai dina umbah rarai. Tergantung di mana urang nyanakna nya. Pami misalna urang ngabasuh teh mulai antel ti luhur diguyurkeun ti luhur gitu berarti mulai antel ieu urang kudu niat nawaitu raful hadatsil asghar lillahi ta'ala. Tapi pami misalna kieu teh janten masalah asukeun ka dieu terus dikit nu penting si jadi rambut kena ujung cepil kena dagu kena kitu. Ras wa tartibu ari ngaran tartibnya eta Allah yuqaddama udhun la udhin ngaheulakeun nu baris ti heula mandeurikeun nu baris pandeuri. Mun tadi fardu wudu teh niat maka niat heula samemeh nu lainna ngabasuh muka terus ngabasuh tangan ras ngabasuh kaki tartib. Faslun fi ahkamil ma. Al ma'u ari cai qalilun wa kasirun kabagi dua.
nyaeta qalilun hartosna cai anu saeutik wa kasirun nyaeta cai anu loba. Fal qalilu ari ngaran cai saeutik nyaeta madunal kullatain cai anu kurang tina 2 kulah. Wal kathiru ari cai anu loba nyaeta kullatani fa'aktaru 2 kulah atawa leuwih. Al qalilu ari hukumna cai anu saeutik yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Bakal najis lamun katibaan najis sanajan henteu barobah rasa rupa jeung ambeuna. Hukum cai anu saeutik anu kurang ti 2 kulah bakal najis lamun kakeunaan ku najis walaupun teu berubah rasa, warna jeung bauna. Wal ma'u kasir ari ngaran cai anu loba nyaeta anu 2 kulah atawa leuwih hukumna la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Henteu najis lamun katibaan najis, kajaba lamun robah rasana, rupana jeung ambeuna maka jadi najis. Ukuran anu dimaksud 2 kulah teh kira-kira 270 liter cai. Tah lamun dina wadah persegi 4, panjang lebar tinggina teh masing-masing 1,25 hasta. Lamun dina wadah silinder tinggina 2 hasta, diameterna sahasta. Anu dimaksud sahasta teh kirang langkung 45 cm. Saterasna paslun fi mujibatil gusli. Mujibatul gusli sittatun. Ari anu matak ngawajibkeun kana adus eta aya 6. Kahiji ilajul hasafati fil farji, ngasupkeun hasafah kana farji. Hasafah teh titit kana farji alat kelamin perempuan. Kedua, khurujul mani, keluar mani ku jalan naon wae. Hafal meureun urang mah nya ku jalan naon wae teh dicaritakeun ah. Anu katilu wal haidu ku sabab haid pikeun awewe. Anu kaopat wan nifasu ku sabab nifas pikeun awewe. Anu ka-5 wal wiladatu ngalahirkeun atawa ngajuru. Anu ka-6 wal mautu maot anu henteu syahid. Ari nu syahid mah wajib dimandian. Catetan, ari ngaran getihen nyaeta getih anu kaluar tina tungtung rahim awewe dina pirang-pirang waktu anu ditangtukeun tur jalan sehat. Jadi kaluarna dina waktu-waktu tertentu dina kaayaan sehat eta awewe. Teras faslun fi furudil gusli. Furudul gusli isnan. Ari parduna adus eta aya 2. Hiji niat, besi niatna teh lamun dilafazkeun nawai itu kuring niat rof al hadasi ngaleungitkeun hadas al akbari anu gede lillahi taala keur deuheus ka Allah. Terus anu kaduana wa ta'mimul badani bil ma'i, ngawalataraan sakabeh badan ku cai, ngabasuh sadayana awak dugi ka merata sadayana tong aya anu katinggalieun. Terus faslun isyaratil wudu. Syurutul wudu'i asyrah. Ari syarat wudu eta aya 10. Kahiji
al-islamu Islam. Kadua wa tamyizu hidang. Katilu wan naqau anil haidi wan nifasi. Bersih tina haid jeung nifas awewe. Kaopat wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Bersih tina perkara anu matak nyegah kana nepina cai kana kulit. Makana lamun nganggo cincin diputer-puter ngamastikeun si cai lembut. Pilih orang teker ngecet terus aya kana awak eta dibersihan heula. Wa alla yakunu ala udwi ma yughayyirul ma. Anu kalima jeung ulah kabuktian kana anggota wudu aya perkara anu matak ngarobahkeun kana cai saperti kacampuran ku obat merah. Kagenep wal ilmu bi fardiyatihi. Kudu apal kana farduna wudu. Niat ngabasuh rarai, ngabasuh panangan, dugi kasiku, musap saeutik dina bagian rambut, nepi karasa tiis dina kulit kepala, tumbuh rambut. Nah, basuh suku nepi kamu muncangan, terus tertib. Apal kana fardu eta. Syarat eta kalebet. Katujuh wa alla ya'taqida fardu min furudihi sunnata. Ulah nekadkeun sunat kana hiji fardu tina kafarduan wudu. Kadalapan wal ma'ut tahur, cai anu rek dipake wudu kudu suci tur nyucikeun. Kasalapan waduhulul wakti, kudu asup waktu pikeun jalma anu langgeng hadas. Jadi pami anu sok mes-mes pipis manya nunggu heula wuduna teh nepi ka datang waktu wajibna wudu nyaeta rek salat we. Kudu jauh-jauhna geus boga wudu. Anu ka-10na wal muwalatu ida imil hadasi, kudu tuluy-tuluy wuduna antara anggota wudu. Jadi tong lila teuing jedana tina anggota wudu teh syarat. Teraskeun. Faslun fi nawaqidil wudu. Nawaqidul wudu arba'atu asy. Ari anu batalkeun kana wudu eta aya khariju min ahadis sabilain min kubulin au durin rihun au ghairuhu illal mani. Anu kahiji aya anu kaluar tina salah sahiji palawangan, dua boh tina kubul atawa dubur. Sanyajan anu kaluarna lain tahi lain tikiih rek mangrupikeun angin kitut atawa selainna. Kajaba cai mani dengan mata ngabatalkeun kana wudu tapi ngawajibkeun kana adus. Kedua, zawalul aqli binaumin au ghairihi illa nauma qaidin umakkinin maq'adatahu minal ardi. Leungit akal ku sabab sare atau ku selainna. Kajaba sarena jalma anu netepkeun kana tempat diukna saperti jalma anu gendut anu bujurna henteu pindah tina tempat diukna eta mah hukumna henteu batal wuduna. Ieu mah biasana kaalaman ku urang waktu khutbah Jumat. Khutbah tempe ka lengut ngoreja urang teh. Tah eta teh berarti leungit akal. Ngan perhatikeun lamun bujur urang masih tetap nempel di tempat diuk berarti teu batal wudu. Tapi lamun nepi ngagubrag gitu si bujur teh kaangkat sadar gitu berarti tetap batal wuduna. Wayahna kudu nangtung balik ka cai heula ngambil wudu deui. Lamun diteruskeun salat Jumat aja teu sah. Anu katilu iltiqa'u basyarati
rajulin wa amra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hail. Pak antel dua kulit lalaki jeung awewe anu dengan duana tegasna anu sah dikawin jeung pada gede duanana tegasna balik kalawan henteu aya anu ngahalangan antara kulit awewe jeung lalaki batalna wudu rupa antel kulit teh kahiji lalaki jeung awewe eta teh anu sah kawin kadua geus gede nya teh geus balik hari pa antel kulit lalaki jeung awewe salah sahijina can balik mah teu ngabatalkeun wudu anu katilu henteu aya nu ngahalangan jika aya kain anu kaopat masukubulil adami au hal qati duburihi bibat mirahah au butunil asobi nyabak kubul atawa dubur anak Adam tegesna lain sato kudampal tampah atawa jerona pirang-pirang ramo lamun ku ieu nyabak kubul jeung duburna ngabatalkeun wudu atawa make ieu tah make selak ieu selak ramo. Teras faslun fima yahrumu alal muhdis manin taqadha wudu'u sing saha jalma anu batal wuduna haruma alaihi arba'atu asya diharamkeun keur anjeunna 4 hal naon kahiji salat haram salat kedua at-tawaf haram tawaf anu katilu wa masul mushaf haram nyabak Quran anu kaopat wa hamluhu haram mawa Al-Quran wa yahrumu alal junubi sittatun asya ari paharaman kajalma anu junub eta aya genep katambahan 2 anu diharamkeun teh teu kengeng anjeunna salat tawaf nyentuh Al-Quran nyabak Al-Quran jeung mawa Al-Quran sarua jeung nu batal wudu tapi ditambahan walubsu fil masjid cicing di masjid wa qiraatul Quran jeung haram maca Al-Quran wa humul haidi asyratu asya ari paharaman pikeun jalma anu haid eta aya 10 ditambahan 4 berarti tina naon anu tadi kena kahiji nya sami tadi salat tawaf katilu nyabak mushaf kaopat mawa Al-Quran kalima cicing di masjid kagenep maca Al-Quran katujuh saum kadalapan at-tolak tekenging ditalak ka salapan wal mururu fil masjid in khofat talwisahu haram ngalewat ka masjid lamun khawatir eta darah netes nyiprat ka masjid anu ka 10na nyaeta wal istimta'u bima baina surati warrukbati haram di alap suka antara bujal jeung tuurna antara bujal jeung tuur awewe dina waktu haid teu meunang di alap suka. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu taradita walakal hamdu ba'da ridha alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafazna farudduhu alaina inda hajatina ilaih innaka ala ma tasha'u qadir wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut wa hawwin alaina fi sakratil maut wa najjina minan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Amin.